Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walawargi sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina saluran pamedar basa Sunda. Saluran anu medar perkawis basa Sunda, sastra Sunda, katut pangajaranana. Sakumaha anu parantos didugikeun ti payun dina edisi anu katujuh ieu simkuring bade medar perkawis uga. Upami dina edisi kagenep mah perkawis cacandran, ayeuna mah perkawis uga. Namung sateu acana simkuring ngahaturkeun nuhun ka sugri anu parantos keur sarurumpaheun ngadongdon kana ieu saluran. Komo upami aya tambihna mah nya ngasubscribe, ngajempolan, teras deui ngabagikeun ieu saluran supados langkung seueur anu tiasa ngalap mangpaatna kana padaranana. Palawargi sadayana uga teh biasana sok rame upami urang ngayunan hal-hal anu ageung upamina wae aya pilihan gubernur, pilihan presiden, atanapi aya kaayaan anu dianggap harengheng. Sok seueur anu ngaguar uga teh di surahan bari biasana umumna mah mung saukur dikira-kira ngagunakeun ilmu kirata lah, dikira-kira sugan nyata. Keun soal ilmu kirata mah guareun deui engke ayeuna mah urang ngaguar uga wae dumasar kana ilmu basa. Nuhutkeun ilmu basa, uga teh nyaeta siloka anu eusina tujuman kana parobahan penting kaayaan pajamanan sareng kaayaan nagara dina hiji mangsa. Tidak aya tujuman tah. Ieu bentenna uga sareng cacandran teh. Ari cacandran mah gambaran kaayaan hiji daerah dina hiji mangsa. Sapertos Bandung meureun ku tangtung, teras di Sukapura ngadaun ngora. Eta cacandran. Nah, perkawis cacandran pantos pedarapan dina edisi anu kagenep. Contoh uga lah. Sunda Nanjung lamun nu punung ti Bandung ka Sikapunung geus balik deui. Nagara Kartaraharja lamun Lebak Cawene geus kapanggih. Eta uga nya contoh sanesna. Ari anu bakal jadi ratu baju butut babadong batok anu jolna ti Gunung Surandil banderana Karakas Cau. Eta uga anu kitu uga teh. Upama ku urang ditengetan eusi uga mah henteu nembrak kedah di surahan deui geura bae saha anu pundung ti Bandung ka Cikapunung teh teu jelas. Di mana Lebak Cawene teh panugi ka ayeuna seueur anu nyarioskeun masih keneh di teteangan Lebak Cawene. Naon anu dimaksud baju butut babadong batok teh? Deui ka ayeuna masih keneh rame. Uga bakal nembrak upami tos kasorang sapertos ungkara saumur jagong dina uga anu patali jeung zaman Jepang disebatkeun Pulau Jawa bakal diereh kunu kulutna koneng saila saumur jagong. Disebatkeun eta teh uga Jayabaya. Apan anu ngaranna saumur jagong mah ngan 3 bulan setengah ti miti cep dugi ka ala buahna. Ari buktosna geuning 3 tahun setengah. Aya we anu nyurahan saumur jagong teh ti micep dugi ka binih dugi ka teu tiasa didamel binih deui. Luka leres henteu lamanya teu acan anu dugi ka badinya. Mung ieu tah uga Jayabaya nyabit-nyabit soal jagong. Ieu oge menarik kanggo ditalungtiknya. Leuwih kieu ari jagong teh eta tatangkalan anu asalna ti Amerika Latin. Ari Jayabaya pamileres tos kadamel uga mangsa ajeuna jumeneng apan aya abad ke-11 teh. Hartosna ti abad ke-11 keneh bangsa urang teu sapal kana jagong.
anu ti amari dekatin teh dan sana jagong, sampe, kembang malati pan eta asalna numutkeun para ahli tatanem, ahli tanaman asalna ti ditu ti Amerika Latin. Janten ada dua kemungkinan eta anu sebut Uga Jayabaya teh leres-leres kenging ngadamel abad ke-11 Prabu Jayabaya atanapi memang damelan kadienakeun bujangga kadienakeun nya sapertos aya jagong lumai kedah eta ge hal anu aduh pikaresepkeun upami dikaji teh nya jagong iraha asupna ka urang nya ya gitu eta we pedah dina Uga Jayabaya sabit-sabit mun saumur jagong eta pangintennya hal-hal sanes ti perkawis uga seueur anu ku urang tiasa ditalungtik perkawis uga sanes urusan panayogianana sanes uga urusan naon kepercayaanana sanes eta we tina kecapanana ge tos seueur anu menarik. Contoh uga kolot baheula nya. Contoh sanesna sakumaha anu ditetelakeun ku Haji Hasan Mustafa dina bukuna bab adat-adat urang Priangan jeung Sunda lian teh eta. Eta mutlepat terbit tahun belasan 1818 mutlepat nanya. Koreksi kayak pemilepat. Aya anu kieu jaga mah barudak saja jalannya di saungan. Waktu harita beh we kereta api, harita kereta api terus aya di urangnya. Nah, terus aya ugana di cariosan sepuh kapungkur. Gancang carita beja mun geus aya balabar kawat. Beh we telegram. Harita mah telegram teh aheng teh aheng. Ayeuna mah beja carita make SMS, WhatsApp gitu. Zaman aja Haji Hasan Mustafa mah telegram teh aheng. Jaga mah barudak, batu turun kesik naik. Uga. Beh we anak somah naik pangkat. Anak penak teu jadi pangkat. Jadi pana kapungkur mah upami hayang jadi pangkat teh hayang boga jabatan teh kudu anak menak, kudu aya turunan ka ditu. Raden naon sajabina lah ka ditu. Jaga mah barudak nganteuran kanu digawe ge mawa kejo dina iteuk nandakeun angger gawe. Beh anu dagang kapagawean cenah. Saneha mah teu acan aya anu dagang kapagawean teh nya. Nah, zaman harita mah zaman Haji Hasan Mustafa kalabat aheng tuh nya ceuk uga oge harita mah. Aya uga anu sanesna. Jaga mah barudak Pulau Jawa bakal dibongkar besi. Bae we jalan kereta api, jalan kereta api ningker Pulau Jawa. Jaga mah barudak lamun ngagorongkeun enog ti Surabaya bakal nepi ka Surabaya. Bari teu peupeus. Dah eta teh bae wae anu eta cenah tutumpakan enog di Surabaya ka Jakarta, Jakarta ka Surabaya. Henteu peupeus nah, lain ngagorolongkeun jadi ngagorolongkeun teh kana tutumpakan gitu. Jadi lantaran uga mah caritaan sepuh henteu nemrak kedah aya anu disurahan deui ngan umumna kanyahoan hartina kanyahoan maksudna sanggeus kabuka sanggeus laksana. Asal mehna mah dikira-kira teh we luyukeun sareng kamampuh kaparigelan kapinteran anu ngira-ngirana. Contoh uga sanesna. Da ieu seueur ieu nya naon sumebar dina internet ya aya uga ieu mah. Engke lamun gunung gede anggeus bitu disusul ku 7 gunung genjlong deui saja jagat. Urang Sunda disarambat, urang Sunda ngahampura. Hade deui sakabehanana sanagara sahiji deui. Nusa Jaya, jaya deui sabab ngadeg Ratu Adil nu sajati. Eta
Deui ka ayeuna pan masih keneh seueur anu nyurahan eta. Tapi kabuktian walau alam cenah mah teu acan. Tah ieu deui ieu katlah uga Bandung salah sawios uga Bandung. Engke saupama bui bancai geus aya anu ngabongkar, kota Bandung teh bakal dimaratuhan ku jelema-jelema baringung. Poe ieu ngadegkeun wewangunan, isukna dibongkar deui. Cindekna kuriak teh anggeus-anggeus. Ayeuna kejadian kitu nya teu. Da bui bancaina mah harus dibongkar mah. Jadi ruko sapalih bunyi dibongkar. Anu jelas mah anu ngali taneuhnya, ngali ngali taneuh dikali urugan deui engke kan ngali taneuh si jalan sok aya eta hayo we ngabangun teh anggeus-anggeus kuriak teh anggeus-anggeus duka anu sanesna mah tah mangga teh mah surahan wae ieu ge sami uga anu di wewengkon Bandung urang kudu peperangan dina keur nyieun jalan tengah di Gunung Kendeng mau ngembang dadap di Cai Buhaya ngembang kaso dina keur peperangan kade kudu bareng jeung kolot urang ulah hareup teuing bisi kaleyak ulah tukang teuing bisi katinggaleun nah, kudu sigar tengah cenah ulah hareup teuing bisi kaleyak ulah tukang teuing bisi katinggaleun kudu sigar tengah ieu Gunung Kendeng teh anu ayeuna di wewengkon Nagrog di dinya teh aya Gunung Kendeng teh nah, ieu terus di aya uga Galunggung Sunda Nanjung lamun Sunda Nanjung lamun pulung turun ti Galunggung terus Sunda Nanjung lamun pulung turun ti Galunggung kayak ulah Galunggung teh ayeuna sakitu teh da kapuk malega contoh sanesna da ieu uga ti Pakidulan ti Pameungpeuk ti daerah Pameungpeuk kapungkur mah daerah negeri heubeul nagara Kota Garut bakal pindah ka Bagendit tidinya bakal pindah deui ka Cilaut Eureun di pasisir Samudra Hindia kahareupna bakal ngadeg dua negeri kota di Kandang Wesi Garut jeung di Cidamar masing-masing ngaranna teh Jayanti jeung Jayana nah ieu uga nah laras bakal kitu atau napi ieu teh pesekeun deui kitu nya ieu sami uga anu ti ditu ti non di daerah Pakidulan Pameungpeuk di akhir zaman bakal loba parahu urang dukuh mah makena parahu belang loba parahu belang eta ge guareun keneh terus masih keneh uga anu ti ditu ti Pakidulan ti jaga di Cilaut Eureun bakal ngadeg leuit salawe jajar sajajarna salawe suhunan sasuhunanana di eusian pare salawe caeng tuh jaga ya. Cilaut Eureun di Pameungpeuk gitu Pameungpeuk Garutnya aya Cilaut Eureun ieu kalebet kana uga anu kakoncara seueur anu ngamut dina media ge nya dina medsos dina media sosial seueur nagara ilang komara rahayat pinanggih lara sagala kias teu mental sakabeh pamingpin bingung geus kitu bakal muncul ki Sunda anu katilu nu katilu mah can jisim pinunjul ahli negara pinter tur pertentang ngomong kalau kak kajagat ingwang tabah ngolah parentah kaceluk manusia punjul taya pibandingeunana nah jadi ya deui ka ayeuna seueur urang Sunda anu ngarep-ngarep ieu teh uga teh engke bakal aya urang Sunda anu ngolah negeri duka negeri Sunda duka negeri Indonesia nya nah eta ieu teh anu disebutna teh Sunda anu katilu tah ieu uga di wewengkon Pangandaran nya wewengkon Pangandaran Cijulang lamun kembang Wijaya Kusumah kasira minyak
kalakai nyampai ke Batu Karas. Duh, aya ugana. Ya kalau saulan sepuh kan dijadikeun uga. Ya deh tadi urang Pangandaran. Tong cangcaya ka Sang Walanda anu nya tak lain baraya. Nobros gunung, norowongan, nyeun sasak dulung kawing. Pamohalan lamun eueuh nu di anjing cai. Aya we anu nyurahan tina eta tina ieu teh. Paingon cenah Walanda nyeun sasak nyeun naon norobos gunung nyeun terowongan sabaraha hiji pan upami sasak kareta api ti Banjar ka Pangandaran pan aya sabaraha hiji teh aya terowongan Wilhelmina, terowongan Philip, terowongan wah seueur lah teras sasakna tuh lalung kawing nu panjangna Cikacepit sasak Cikacepit seueur eta di dinya tah pamohalan lamun eueuh anjing cai ngawitan aya anu muka paingan cenah anu jelas mah ayeuna di wewengkon Pakidulan ditu pan seueur aya pasir beusi boting nu sanesna ge aya jadi ieu tah disurahan ku nu ayeuna nah laras lamun teu duka nya laras teu nama gitu disurahan ku nu ayeuna kitu eta kasepuhan sepuh disebutna uga sanesna mah palawargi sadayana unggal wewengkon utamina mah anu dianggap wewengkon kolot sabartos sawatara lembur di Sumedang di Sumedang aya uga Cipaku di Dharmaraja aya teh sabaraha uga di dinya uga Cipaku di Ujung Jaya ge aya ugana tadi dinya di Pangandaran aya Cijulang Parigi aya di sawatara kampung adat ge aya ugana kampung adat aya uga-ugana di aya uga Lebak Cawene aya naon ya sadana ge aya ngagaduhan uga masing-masing di Bogor aya uga Bogor di Garut aya uga Garut di Ciamis aya uga Ciamis aya uga Ciamis di Kuningan di daerah-daerah kolot ngagaduhan ugana hanjaka can dipublikasikeun nya dina dipublikasikeun sapari padahal eta pami uga dikeluarkeun oh eta pikaresepeun di jeung padung dengan langkung seueur anu ngaguar perkawis uga soal salah benerna mah keun we tapi da boting aya nu nyangka benerna leresna tah lepatna upami diguar dipublikasikeun ayeuna ditalungtik deui nya para ahli bahasa ahli naon ahli tanaman tetangkal sagelupina selain teh eta oge sumebar ayeuna anu disebat uga wangsit Siliwangi duh simkuring macaan eta uga wangsit Siliwangi anu sumebar dina media nya dina media sosial pangpangan dina media sosial tetela eusina teh teu terbit tina ieu tah tina buku ieu Wangsit Prabu Siliwangi teu terbit ti dieu ieu buku karangan Edi Tarmidi pamungkas mah Edi Tarmidi esa urang Panawangan Ciamis eta nya ieu buku Wangsit Siliwangi dicetak terbatas dengan buku saku ku Kodam haritanya Kodam harita mah Kodam Tilu Siliwangi tahun 65 dicetakna teh tahun 65 tuh terbatas simkuring kenging ieu buku teh pemiteran tahun 88 nya terus aya pajemuhan PPSS di Bandung Pak Edi Tarmidi anu masihan naon ngaranna teh harita teh caramahna nya teh ngaguar perkawis ieu teh buku Wangsit Prabu Siliwangi tidinya kadinakeun teras aya wanci aya uga budak angon aya uga naon seueur hirup-hirupi tapi upami ku urang malah aya anu lucunya budak angon dipersonifikasikeun si A si B dah mah teu kitu da tadi oge disebatkeun uga mah kabukana lamun geus kanyahoan gitu kanyahoan aya eta ge anu nyahoan hiji dua mah langsung lagi da paralinternya nyata anu disebutkeun uruh sadurungeun narah teh atunya
hese pisan jalmi kitu mah. Jeung deui ari jenis nama nyunda pisan di antarana nyunda teh tara nabeuh maneh. Abdi budak angon, ieu abdi budak angon berjeng make kaosna, ieu abdi budak angon henteu. Oke, urang Sunda mah tara nabeuh maneh. Tara tara dina paribasan disebutkeun goong nabeuh maneh pahara. Ya. Nu nyunda mah gitu. Palawargi sadayana upami nyarioskeun uga kacidanarikna upami patali sareng aya aturan mistisna, aya aturan naon ngaguar eusina eta kacidan simkuring mah di dieu nu ngaguar numutkeun ilmu basa wae, ilmu sastra. Uga teh nyata kitu. Mangga eta mah langkung seueur anu ngaguar kabeungharan. Nah, sane kabeungharan budaya Sunda langkung sae eta mah. Da ayeuna di babade pasti aya hiji dua anu laresna gitu nya. Langkung seukeut diasah teras. Rupina mung sakitu wae tu simkuring hapunten upami aya kalepatan atanapi aya anu kirang maranah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.